Wah, tetangkalan teh lembut kana bae atuh teh. Mangsa ditebang kalau lembut tinggal nganyan teh para rubuh. Wah, ieu mah sabaraha taun deui kana gedena ge ay. Geus moal waras ieu mah ditebang oge nanti ayeuna mah lah. Ieu mah pisuluheun wungkul. Aduh. Ye. Dum. Tasi mana deh? Kela Kang, aduh, aing teh senangan dangdaunan. Jang naon? Keur cangkeng, keur cangkeng. Oh, keur cangkeng. Ai kitu neangan daun naon? Ai nyeri mah teh sabaraha cangkenganna. Kieu ieu. Oh, kunaon ai? Hayang enak cangkeng. Betes neangan daun naon? Dadap cangkring. Dina gawir dadap cangkring mah. Lagu Haji Narso eta mah. Oh. Geus ku nyalinyit anak-anak antanan. Oh, nu leutik. Montong heuai bau. Cangkeng. Oh, cangkeng. Atuh da Hayang enak. geus ku obat teh waras. Geus obat. Dan ulah ngajak ngobrol wae. Tah mane pepelangkingan bae kitu urang mah. Ai nyeri. Udah mun teh bareto mah ka urang mah tapi luang. Peluang. Maksud teh. Ai nyeri mah henteu Kang. Ai nyeri mah henteu ngan hayang enak. Coba ieu calana morosot bae. Pegang aing. Pegang. Jadi hayang kana cangkengnya. Sabot eueuh panggung we. Atuh da salah kana cangkeng mah lain daun-daunan, lain obat. Daun dadap, terus pace buruk daunna. Geus ngagalai ieu. Ngagalai naon? Puradan jeung fosfit. Ya mah aing eueuh teh meni atoh meureun nya. Lain atoh. Sigana meureun urang eueuh ti dieu teh meni araratoh kabeh ge meureun gitu. Kayak kurang atuh dibere peluangna ari hayang kana cangkeng. Hayang enak cangkeng kapan aing atuh. Oh, daguan heula nya. Mas puring lalila Kang. Moal. Aing si Dede heueuh dunungan sugan pangusahakeun sakitu aing purulat-purilit. Yo, syaratna jang kana cangkeng mah. Daun naon eta? Sabuk. Kang atuh teuing aing teh cangkeng teh teu enak. Cangkeng teh teu enak. Ulah kana dangdaunan. Menta gagalian. Ulah gagalian jang kana cangkeng mah. Geus sok urang dibere resepna sabuk. Ieu sabuk urang ieu dikorbankeun kop mere jang maneh. Digiling kumaha urang kudu direbus kumaha. Nah, direbus. Maksudna Dipakekeun. Dipakekeun. Kana cangkeng. Heeh. Eta kumaha syaratna ditinyu heula atau kumaha ieu? Nah, ditinyu. Digodog heula. Digodog di inumnya caina. Lain dipake. Enak mah gitu. Atuh heueuh enak ku sabuk mah. Belikan tah morosot. Enak ku sabuk mah. Ulah ku dangdaunan ku sabaraha rupa jang kana cangkeng mah. Anda urang di imah ge lamun sagala nyari teh dah teu boga pamajikan. Mana mah jomlo ongko. Jadi sok nikah batur atuh pangetakeun ame enak euy. Pangnaonkeun? Kumaha kitu ngubaranana gitu. Ngubaranana. Heeh. Sok asolkeun calanana. Saged. Lah. Dipikir-pikir main kalah jadi kutip lah. Taya supeun ka dieu. Terus ngapa ieu? Moal kosi ditinyu. Cing tong ngaliuk da urangna murilit. Moal kosi ditinyu. Moal ditinyu ieu mah. Halus. Tuh. Betot ka dieu. Sok we ku Akang. Mun aing jadi badega. Tuh, sup. Tuh ieu asupkeun ka dieu. Tuh. Ieu sakumaha pangtengna ieu. Cek ieu. Heeh. Begitu. Sup. Tuh, jang kana cangkeng mah ku sabuk. Enak Kang. Enak. Nya, percaya. Calana teh morosot. Enak Kang. Enak. Enak euy. Geus, teu ulah eta hayu neangan dangdaunan. Ya. Nyem duit. Hah? Nyem duit. Jang naon duit? Jang naon? Jang butuh we. Hah? Butuh. Duitnya. Ge pugurang gerek nginjem sarua. Nuhun nya geus pangmasakeun meni gaya kasepnya. Atuh heueuh. Jung. Nuhun Kang. Baliknya Jung. Tuh jaga nama sehat. Jangan ngajang kana cangkeng dangdaunan sabuk, yang kana cangkeng mah.